Guys. Barangkeakan masyarakat teh Gusti rajeun aya bantuan Gusti anu nabuh-nabuh nu ngampar-ngampar nu seubuh-seubuh nu lapar-lapar. Rajemnyana atuh. Teu walatra Gusti nya karunya kadang-kadang dipilihan menang bantuan teh Gusti. Poho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. Cik kumaha kaya negara. Baralun anu kasuhun hampura anu ditedak weninggalih nu ka pamrih Gusti. Kumaha kulai. Panginten laporan di SIM abdi ayeuna teh panginten baka pagedrug. Sareng kapalai oge cita-cita salira. Sewakeun sakedikna kulan. Sakedik ageungna ieu laporan teh baka ngabalukarkeun ku ciwa kanggo salira. Leres eta. Margi nya kitu teh. Kumaha ta? Sadayana kaayaan negara urang teh diambang kaancuran. Nuju harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan. Eta ulah. Hujan ngagedean. Heeh nih. Tong ngagokan wae atuh. Garana ge Bogor kota hujan. Kaayaan negara urang teh diambang kaancuran. Tingawitan bencana alam anu tumiba ka negara urang. Longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, anu tumiba ka negara urang di mana datang hujan jadi banjir, datang halodo jadi musibah kahuruan jeung sajabana. Semohon. Kajadian jelegur di belah kidul teh acan rengse gorehe di kelah kaler. Di belah kaler teh acan rengse datang di belah wetan kajadian teh. Di belah wetan teh acan rengse torojo di belah kulon kajadian anu tumiba ka negara urang. Wabah jeung musibah. Dilanda kulon. Teu acan ayeuna negara urang kaasup hampir sakabeh negara di satatar madya desa kiwari nyaeta dilanda hiji musibah anu arang langka. Naon tak ulah? Hiji wabah anu arang langka nyaeta panyakit anu kasebat kulantaran hiji virus ngamina virus corona. Barukana eta. Sumohon Gusti. Karareung teh Gusti jelema ayeuna geus ditergos jiga ninja. Sanajan wawuh oge pagaliwota hare-hare we teh kahalangan ku masker. Teu wara rawuh ayeuna mah jelema teh. Nya. Tah. Ieu panyakit teh aneh Gusti, gering isuk kadang-kadang sore maot. Sore gering isuk maut. Ieu panyakit anu luar biasa tumiba ka negara urang. Kitu jeung kitu negara urang komo ayeuna aya wabah panyakit virus corona. Pandemi. Sumohon Gusti kedah kumaha ji SIM abdi Gusti ieu teh. Masyarakat parantos ngamarudah. Cik, kumaha masyarakat ngamarudah na Cik laporan ginya. Tapi punten nih Gusti moal bendu. Moal. Mekadengeun ku atasan. Masyarakat teh ngamarudah Gusti ku ayana wabah jeung musibah teh cenah Gusti. Masyarakat anu demo di mana-mana minta keadilan ka masyarakat. Minta tunjangan mah eta. janji-janji anu parantos didugikeun ku para pamimpin teh minta dibuktikeun. Masyarakat ngamarudah Gusti.
karunya masyarakat teu dihandap seueur anu demo pang-pangna mahasiswa Gusti mana cenah janji pamimpin teh mana janji aparat teh teu cenah keur hayangna cenah dina mangsa kampanye mah daek turun ka kampung-kampung eta ulah dina mangsa kampanye mah daek turun ka pelosok-pelosok ngadeuketan rakyat daek aing geus belusukan jadi ayeuna boro-boro cenah ngadon ngajara we di luhur eta cek nu demo ulah cak nu demo teh Gusti cenah mana janjina mana cenah teh cenah keur hayangna ka rakyat teh janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah aing geus ngajedog jadi pamimpin teu areling ka rakyat teh Gusti boro-boro cek saha cek nu demo sanes saur abdi Gusti demi Allah abdi mah teu ampun paralun teuing abdi mah teu wararantun Gusti ampun abdi mah da rakyat leutik abdi mah ngabejakeun Gusti ngadar ngadugikeun di sim abdi mah cenah Gusti teu cenah keur hayangna cenah ka rakyat yang ngadeuketan nyeun baligo pagede-gede dina mangsa kampanye mah pakasep-kasep nyeun baligo teh nu betara make kopeah ge ngadak-ngadak di karopeah dina baligo teh aya-ayeuna cenah mana keur pandemi ieu teh ngadaon cara ricing we cenah mentingkeun diri pribadina itu Gusti kedahna mah ayeuna pamimpin teh leuwih deukeut jeung masyarakat teh Gusti komo wakil-wakil rakyat teh kudu leuwih deukeut jeung masyarakat teh masyarakat teh keur butuh geus barangkeakan masyarakat teh Gusti rajeun aya bantuan Gusti anu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubuh-seubuh nu lapar-lapar dajem nyana atuh teu walatra Gusti nya karunya kadang-kadang dipilihan menang bantuan teh Gusti hari nu boga motor boga mobil menang bantuan ini teu boga duit nu jompo gerak nu jompo kadang-kadang teu kabere kadang-kadang nya kitu duka kumaha tuh kadang kumaha geus sesanya motan hese ngobrol mah hese ngomongkeun anak berat kuleta ieu mah masyarakat ieu mah terjadi di masyarakat sanes saur abdi marukana ulah da abdi mah teu aya kapentingan Gusti nu penting mah parantos ngadugikeun we eta mah manawi bahan katampi da panginten urang teh kedah aspirasi saujratna aspirasi teh Gusti ulah diding-ding clear gedang siloka mohon atuh tah kitu Gusti kedah kumaha ayeuna ngungkulan kejadian seperti kieu da aing oge teu hayang jadi pamimpin anu ngan saukur ngajedog dina kursi teu hayang jadi pamimpin ngan saukur ucang ange dina kursi kerajaan bentik curug balas nunyuk capetang balas miwarang teu hayang aing oge jadi raja jiga kitu da aing oge kurang kumaha patih cek paribasana hulu dijieun suku suku dijieun hulu patih seseepan sangkan ieu nagara waluya sangkan nagara balik deui ka jati pulang ka asal cager sabihara sabihari tapi geuning kieu kanyataanna nepi ka ayeuna negara urang diancam kehancuran pati kudu kumaha nandangan anak merebeja ka masyarakat yen kaula teh cicingeun laras da kaula ge hayang ngabogaan nagara anu subur makmur gemah ripah loh jenawi aman santosa kerta jeung laharja tangtos nagara madani mardotilah kahontal ku urang ye patih
lamun maneh apal unga peting aing ieu sirah diadeken kana jagat menta pituduh ti pangeran menta pituduh ti saha wae supaya ieu panyakit leungit wabah ilang ti nagara urang tatapa jeung puasa pati tatapa jeung puasa aing pati teu cicingeun aing oge aing hayang jiga batur kerajaan teh denge usia dari ikhtiaran nya tong ngomong cicing tong goreng hap sama hayang aing oge jika batur ieu nagara waluya sabehara-sabehari tapi kumaha patih unga peuting aing tahajud doh leres Mohon Gusti poe kamari malam Jumaah Kaliwon aing menang ganam ramo dah kumaha teh kulan kengeng ganam ramo bener ganam ramo teh naon ilham ilapat Ari Ilham teh urang mana cucu ngiksia karena ilham nu ngojek lain ilham tukang ojek ieu mah ilapat oh ilapat heeh ka urang mah ilham ganam ramo upami ka nabi mah wahyu wahyu teh oh gitu heeh kengeng ganam ramo naon bisa ieu nagara ilang wabah leungit kaulah salaku raja kudu ngagem hiji mustika doh iya mon ngagem hiji mustika bener mustika naon Gusti merah delima lain kucubung wulung bener kucubung wulung lain mustika naon Gusti ngarana mustika layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada bener bertubi-tubi mon asa ngeme nguping eta layang jamus kalimusada teh Gusti nya kulan tuh di mana eta ayana cobi ayana di mana nah di Gunung Salak Gusti lain moal di Madura mon di Gunung Halimun lain di mana eta layang jamus kalimusada teh apa negara Amarta maneh dah iya ya negara Amarta bener nya terang tah deuleu negara Amarta kumaha nya negara Amarta mah negara anu subur makmur gemah ripah tah naon sababna negara Amarta bisa kitu sing horeng negara Amarta raja nyata Prabu Yudhistira ngagem hiji mustika anu kasebat mustika layang jamus kalimusada ay palingan eueuh corona di dinya mah eueuh di dinya mah kasebut corona eueuh sabab ngagem layang jamus kalimusada wow loba yongmat OMG ai di negara Amarta ngawayang menang teh Gusti menang menang di dinya mah bebas di negara Amarta mah di negara Amarta teh mah teu aya Smackdown naon lockdown goblok lain smackdown sadenge-dengena saya tahu sia mah salah tarik di ongko gitu-gitu teh mamang mimin we si epet kumaha atuh Gusti eta layang jamus kalimusada teh urang beuli we kurang boro-boro dibeli sia hah kumaha atuh paling
Tah. Jalan terbaik tah. Ide baik Gusti. Beres atuh. Urusan maling memaling pasrahkeun ka Jisi Mabi. Eta. Hah? Ngan ieu layang jamus kalimus sada sanajan dipaling ku anjeun benang ku urang tapi eta layang jamus kalimus sada bakal balik deui sorangan ka nu bogana. Doh, aya kitu mustika teh eta. Anjir. Mustikana make GPS beuneunan. Di bluetooth tigana. Jadi eta mustika teh bakal balik deui ka nu bogana. Bener. Ka Yudhistira lain. Doh. Eh, Saha? apaan eta teh cenah Yudhistira? Nu nyekalna Yudhistira. Tapi nu bogana ieu layang jamus kalimus sada lain Yudhistira. Sapanjang nu goblegna masih keneh hirup, sapanjang nu bogana masih keneh aya. Ieu layang jamus kalimus sada moal bisa dipaling. Doh. Nah saha eta nu kagungan layang jamus kalimus sada? Nu bogana ieu layang jamus kalimus sada teh nyaeta ngaranna Semar Badranaya. Ai. Doh. Eta geuning. Haketenera hamidang. Haketenera hamidang. Midang ingkang kasauran raja, ingkang kasauran raja, ingkang samya ngalaga lawa. Giri lusi lan paingan, giri gunung, lusi cacing, paingan tesangka serebuk semerang nyamuk. Doh. Eta. Jadi ieu teh nu kagunganana teh Semar. Bener. Apa maneh? Ya apa Semar mah ditu maritis teu geuning. Doh. Tah lamun ieu Semar Badranaya masih keneh hirup layang jamus kalimus sada cadu ka hulu-hulu kudu bisa beunang ku urang. Doh, eta. Jantan tah wayahna anjeun patih aya 2 misi, kahiji maneh paehan si Semar bawa bangke na ka dieu, kadua bawa layang jamus kalimus sada. Iya. Beres. 2 proyek tuh. 2 proyek ieu mah yeuh. Nya. 2 in 1. Doh. Eta. Lamun apa HP mah HP 2 kartu. Eta. Iraha kaulah kedah lumampah ulah diisuk paketokeun wayahna paehan si Semar bawa layang jamus kalimus sada ka dieu. Sae mangga Gusti. Mudah-mudahan eta layang jamus kalimus sada jeung Semar bisa kaboyong ka negara. Didaguan ku kaula. Jigra ini bragra lumampah, cugra muku hamid kaula. Bra. Permios Gusti mudah-mudahan kabiruyungan eta layang jamus kalimus sada tiasa kaboyong. Jika ini bragra memahami kalau berang. Jisi Mabdi ge pada permios Gusti. Jika ini bragra mampa. Amit Gusti. Bra. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.
Sabrek.